Itu di langit kedua. Naik ka 3 ka 4 ka 5 ka 6 duwi ka langit ka 7. Di langit ka 7 aya tangkal kai agung dahana 4 nu pokok teras kayak itu nama cabang-cabang. Di hanapu digigireun eta tangkal kai teh aya 2 makhluk Allah, abdi Allah, malaikat, rokib jeung atid. Eta aya gigireun ka eta mainan meja. Boga buku 2 sewang, anu hiji buku kosong, nu hiji buku asli ayaan. Naon nu ayaan sejarah hirup urang ti Allahna tahna buku ieu. Di mana kaayaan hirup urang diakurkeun jeung buku ieu teu aya dina buku ieu, baru malaikat dicatet dina buku kosong. Kitu namina malaikat raqib atid. Agung eta tangkal kai meujeuna. Ya cek malaikat lamun urang leukeun hoyong terang sabaraha gedena eta kai dikurilingan nganggo air eking di full 1000 tahun moal tepung gelang. Gede eta teh. Itu madak pilih Pak Ustad kakirangan kayu. Kaditu we nyohunkeun sadahan malah. 4 desa mah moal kakurangan kayu ngalah sadahan deh. Daun teh Bu. Dina daun teh aya tulisan, tiap daun teh tulisan naon, nami urang. Hiji jalmi, hiji nami, hiji jalmi, hiji nami. Pas barang ditutup ku Kangjeng Rasul aya nu rag-rag daunna, nu geus koneng. Itu saur Kangjeng Nabi Jibril jadi itu aya nu murag, mangga canak. Itu canak ku Kangjeng Rasul. Tingali cenah tulisan naon eta. Ya eta tulisan jalmi pas kebenaran nurag-rag teh lemina teh si Said. Itu. Barang diilikan ku Kanjeng Rasul aya ngarangan jelema Said. Paeh Said tadi bareng jeung muragna eta daun. Kitu teh. Maca kolot baheula di mana murang kali nuju ameng katinggang daunan sok dicanaknya. Ciduhan lamot lain daun eta. Tuh daun di langit ke-7 nya ngan biasa nama nu marurag teh anu tos koneng anu ku bapa lurah tos teu dikengingkeun ngadamel KTP. Gitu. Lamun 60 tahun bios teu ngadamel KTP deui ngadamel ka langit teh eta koneng di ditu na parurah apaleun kana daun koneng. Gitu. Mayoritas umum tanu murag teh eta. Itu. Urang tinggal ngitung we. Apa urang hejo kene? Apa geus koneng? Lamun geus koneng hati-hati. Tereh jatuh aja. Tapi soal masalah maut mah kadang-kadang nu hejo bisa tiheula. Malah aya pucukna. Ningang dikuhileut mah nu koneng kuat tapi pucukna mah teu heula. Matak sok aya orok maut. Eta di dituna kuhileut. Eta ya, matak mun boga orok teh ti barang berojo teh semprot. Gitu. Awe nanaonan teh nu geus dikuhileut. Gitu. Hayang ulah kuhileut mah tinggal semprot teh ku baygon. Saya 4 botol deh insya Allah wiras. Gitu. Nah